Wilanjeng enjing abdi jihan dina breaking news dalam sababaraha menit simkuring bade nuturkeun pamirsa kalawa wartos-wartos anu penting. Banjir kiriman di Daya Kolot Kabupaten Bandung. Saban hujan gede di kota Bandung, orang di kolot jeung sabadeurna pasti langsung tatahan. Lantaran biasana malah bisa dipastikan bakal banjir. Loba sampah di mana-mana, sanajan di Daya Kolotna panas poe ereng-erengan, tetep we banjir ari dina kota hujan bedak. Sok diserebutna teh banjir kiriman, atuh komo deui lamun di kota hujan, di Daya Kolot kota hujan. Eta lain banjir deui. Pamarentah pusat geus meluncurkeun dana triliun pikeun ngabeunna Citarum. Sangkan China henteu model bae. Katingalina ayeuna Citarum geus dijeroan, tapi tacan kauji hasilna. Unggal di kota hujan badak, utang di Daya Kolot geus digibagan. Sakitu nu pikahatur Wilanjeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal diungkap. Abdi jihan anu penilur Wilanjeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.